Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin bade medar dongeng dina carios Semah Tengah Pauting. Pihatur rebunuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, subscribe sareng share channel dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanau siu carios Sunda buhun. Semah Tengah Pauting bagian kahiji. Harita teh keur wanci sareuruh budak. Di hiji imah panggung nu katelah warung nabeyim katempo masih keneh muka. Nu disebut warung teh es tuning basajan pisan, nyaeta kamar urut pangsarean nu dibuka daun jandelana, nu ngan dicaangan ku lampu teplok nu ditapel keun dina kusen panto. Daganganna geteu upati loba, ngan aya runtuyan sampo saset, kopi jeung bumbu dapur nu digantung-gantung keun make tali rapia dina bilik, dihandapna aya boboko wadah beas jeung nyiru jang ngawadahan lauk asin nu ngan aya dua rupa nyaeta japuh jeung sirinding nu dialasan ku kertas urut semen. Gigireunana ngajajar keler atum, aya nu dipake keur ngawadahan minyak kalapa nu cantingna dikaitkeun kana sungut keler, aya nu dipake wadah es bonbon jeung gulali, aya oge nu dipake keur wadah roko nu eusina roko bodas, daun kawung, bako tur papir. Dina galar aya uyah gandu nuungan kari opat siki dewi jeung kotak korek api urut muka, di handapeunana dipake neun-deun sabun oke, sabun mandi, bulao jeung sabun colek. Di kolong aya telebuk pinuhku bungkusan areng. Bisa gedengeun warungna aya tepasan nu lumayan lega paranti ngadawaung nu boga imah atawa semah nu sok ngadon jarajan, hariupeun tepas di teun-deunan ranjang tina awi gombong hideung paranti riuroh atawa niis. Kawas harita gebe iem keur gogolehean dina samak di juru, ari sirahna diganjel ku bantal kapuk nu geus leci bari gegeber ku samping bakating ku bayeung yang, najan imahna di lamping gunung gede ari diukeut ka basisir maah kekehwi hawana teh karasa panas. Gigireuna, Mang Isak salakina nyarande kana bilik bari nangunjar ngelepus udut daun kawung. Sarwana jeung batur ngawangkongan nyaeta wa RT bari nyang haraupan cikopi enu tinggal gegedohna jeung beuleuum sampel nu kari sapotong dewi dina piring kaleng. Barudakna emahan nu titata disarare ditepas teh geus diakutan dipindah-pindah keun ka atengahan nu ngan dialasan ku kasur kapuk lepet. Keur kitu kadengi sora motor gederungan tika jauhan. Sarerea curinghak, ngarasa helok naha saha jelemana nu wani ngalanto ka lemburna pauting-pauting. Da jaman harita maah urang lembur eta teh tacan aya nu bogaun motor saurang-saurang acan kusabab jalana masih keneh taneuh leueur tur netek, ceuk nu bohong ti maah matak paadu gado jeung tuur. Jeung bororah mikiran meuli motor kapanjang dalahar sapopoe gesakitu sareuseutna. Sora motor beuki lila beuki tarik cirining ngadiukutan ka awarung BIM. Teukungsi lila katempo lampuna nyebrot di beulah wetan. Rek motor teh eureun hareupeun warung. Assalamualaikum, punten bade tumaros dupi bumina Bei Eros Rosita bin Kartanu nenehna Bei Dodos palih mana nyamang. Ceuk ki semah sanggeus muka kaca helmna bari anjiu cleu luhureun motorna ngabonceng budak lalaki nu mamawa pipiti nu rada gede tapi carang.
Koleset Mang Isak koleset kana golodok neangan sendalna laju nyampeur keun Ki Semah. Bei dodos anak Ki Karta maah imahna di peuntas jang, mengkol wika beulah kenca, sanggeus pudunan engke aya sasak awi luhureun wahangan, tidinya maah tinggal lempeng wi ngaliwatan galengan sawah, tah imahna teh nu kadua tidieu maah, pokna bari pepeta. Boa motor maah moal bisa liwat kadinya, sasak awina gelautik paurungkat, jaba usum ngijih kieu maah leuweur di pudunana jeung paur ti gurubak deuih dina galengana ge, beiyim nembalan bari nguniang hudang menerkeun gelungan bukna. Motorna tunda di dieuwi atuh jang. Ujang kaadituna leumpang, najan teu teges gebe iyim ngaujang keun Ki Semah da bubuhan puk jeung rada anggang. Ki Semah kalaka ngahulang bangun nu bingung, melangiun ku motorna sigana. Tungguan wi atuh jang di dieu, keurang teang Mang Idim jeung bei dodosna ka dieu, Mang Isak surti tuluy ngojengkang nyokot batre di juru imahna. Gok dongko nyenteran kolong imah neangan sapatu botna nu ditunda di dieu keut lawang panto, sok mangga linggi heula jang, tah aya kopi-kopi bae maah antosan sakedap. Teu sawantara lila Mang Isak geus datang Dewi jeung bei dodos katut salakina. Tiluanana nyalampurkeun Ki Semah nu masih keneh anjeu cleu dina sadel. Tah bei dodos teh jang, bei dodos siulin nu di tangan teh. Dadi lembur ieu maah ngan aya hiji ngaran dodos maah, cok Mang Isak bari nyampeur keun. Nempo nu disebut bei dodos teh solongkrong Ki Semah nyampeur keun ngajak sasalaman. Ari ujang teh sahati, jeung ti mana? Tanya bei dodos heranaun ka jalma anyar pinanggih nu neangan ngaran manehna. Yap kap dari ugi urang ngawangkongna ditepas, celengkeung bei mairan. Bring sarerea ka tarepas. Ari Ki Semah maah meme nutur keun teh muka heula helmna sot digawing keun dina kaca spion. Tuluy nyampur keun, gek diuk dina risbang awi gombong hareupun tepas. Abdi teh di jurungan kudunungan abdi nuwastana Juragan Raharja sareng istrina Enden Winda, Ki Semah mimiti medar lalakonna. Baru ujang teh ti Bandung, geuning ni tebih lalampahan teh. Tos welasan taun idi maah tacan patepang Dewi sareng aranjeuna, ti saprak liren buburuh ti Juragan, kusabab ditikah ku Mang Idim, mulang Dewi ke alembur, walon bei dodos. Aya naon kitu jang? Ni asara rewas ibi maah. Alhamdulillah atuh, hartosna abdi teu lepat jalmi, tetela ibi jalmina anu dimaksad ku Juragan teh, ngomongna kitu teh bari nyalukan baturna, ewo cikan ka dieu keun pipitina. Sakabeh nu didinya penasaran naon nu dilalahun kujang ewo ti Bandung teh. Si horengna jeroeun pipiti teh ku Ki Semah di bulen ku buntelan. Laju aisana dikeluar keun tina pipiti jung nangtung, sot buntelanna dilesot keun kana lahunan bei dodos, karasahan utur aya nu usik. Astagfirullah. Teu sirikna bei dodos ngagorowok bakat kurewas. Sarerea panasaran ngaroyom eusi, nu dibuntel ku sababaraha lapis samping kebat, kabeh colohok mata si meu teun barang dibuka sampingna breh katempo aya orok beureum keneh pisan jeung balina, malah tali ari-arina gemasih keneh napel dina beu teungna. Deu-deu teuing Gusti, orok sahayeu teh jang? Cok bei dodos bari ngadeg-deg bakat kurewas. Engke witatanyana bei, karunya eta orok bisi kumaha onam. Angguran mah geuran yang ema arum ka itu bapana. Tempas bei nu geus leler tina rewasna. Heu. Maneh geuran nahaur cai kaituh nyi,
Ceuk salakina mairan bari ngagedik indit kaawetan keun rek neang rum hiji-hijina paraji di wewengkon eta. Isak iyo ulah sorangan ari neang paraji maah, bisi aya jurik nyiliwuri megat di jalan. Idim kaitu baturan, wa RT ngelingan bari ngajorowok da Mang Isakna geus kaburu jauh manten. Muhun manggawa RT, tembal Mang Idim nu tita tadi ngajanteng bari rikat ngudak. Kakocap keun lalampahan Mang Isak nu keur neang paraji, leumpang ngagedik rurusuhan kaawetan keun ngaliwatan lembur pasir haur tuluy mengkol kaakenca ngaliwatan kebon jati nu berasna ka lembur pasir lengkong. Keur ngagedik leumpang mapai-mapai jalan batu biulahan di tengah-tengah kebon jati ujuk-ujuk pes. Batrena parum teu bisa dihurung keun, rek eureun heula sisi jalan, batre dicobaan diketruk-ketruk keun kana dampal leung-una, angger teu dae keun hurung deui. Dibukaan tutup batuna, burudul dikaluar keun tuluy diabus keun deui kana urutna, weleh. Teu hurung keneh wae. Bakat, ari geus ruksak teh, dalamun batuna geus beak maah neureun tita tadi gihurungna lep-lepan heula moal langsung parum, jeung deuih rarasaan maah kakarak geminggu kamari diganti batuna kunu wiu teu. Naha geus beak dewi. Gerentes hatena bari rada keuheul jeung hanjelunaha tadi teu kapikiran ngajakan Mang Idim, neureun ayuna moal keueung teuing di jalan. Mangkaning jauh ka aditu ka adieu, malahan ka imah rum ge kakarak tilu parapatna, jaba harita teh keur poek bulan deuih. Bentang gesiga nu nyarumput embung narembongan, poek mongkleng butarabun. Ceuk nu bohong ti teu katempo curug-curug acan. Keur kitu cunguung sora anjing babaung ti kajauhan. Saah, sora angin di luhureun tangkal jati siga nu muter handaruan. Ciak, siga sora anak hayam lusles kabawa angin ti kajauhan. Jep. Kaayaan simpe, lirga angkat tincak. Hiliwir angin tiis nyecep satulang sandi, hawa ngada-ngada karasa keuung jeung giuuman. Rei. Bulu pundukna ting sariak. Mang Isak luak liuk bari rada hemar-hemir, nati mana aya sora anak hayam lain wayah, jaba jauh ka api lemburan deuih. Rat ka sisi ka gigir. Nempo tangkal jati nu ngajajar di sisi jalan ge ari keur kaayaan kitu maah katemponani asa ngabelegedek hidung siga jelema nu rajek narangtung pika sieuneun. Hatena mimiti sabil, naha kudu terus leumpang atawa balik deui ka alebak nginjeum batre atawa centir heula ka imah Mang Bani urang lembur pasir haur. Keur kitu di hareupeunna ti kajauhan katempo aya rentang-rentang siga jelema nu keur leumpang ngadeu keutan. Mang Isak atoh kacida asa aya batur meureun. Rek, eta jalma eureun nu makee pakaian sing sarua hideung sirahna nu ngeluk tungkul dituruban ku cindung, barang sareng ditelek-telek teh katempona ku manehna maah bet siga rum, para jinu rek ditaang nati. Euleuwuh. Nikalresan pendak sareng Ema di dieu, tadina bade neang bumi Ema, ari Ema bade kamana atuh nyalira. Jempling. Ngan lo ngeuna nunjuk ka hareup merei isarah yen manehna rek indit ka hareup keun. Kalresan atuh Ema, satujuan jeung lembur kuring, kumaha pami nyimpang heula ka rorompok. Nu ditanya teu nembalan tapi kaciri siga nu unggut-unggutan tanda satuju. Hayu atuh Ema, mangga ti payun. Nu dititah kalahka mere isarah dewi ku leungeuna sangkan Mang Isak leumpang ti heula. SSSSSS, ulah SSS, ngaliuk SSS, katukang. SSSSS. Ceuk hiji sora hawar-hawar harosyo siga nu kabawa angin ngaharewos kana ceulina.
Siga nu disirep, teu loba pikir panjang Mang Ishak balik Dewi leumpang lalonan nyorang jalan nu tadi. Barang keur jongjon leumpang. Sak. Mang Ishak. Dagoan kuring, keur kitu aya nu ngagorowok bari ka tempo nyayan-nyayan lampu senter ti kajauhan. Si horeng Mang Idim nu tadi nyusulan. Hoor, naha balik Dewi ning Mang. Nateu jadi neang emarum teh. Pok tumanya bari haheho bakatingku cape tas leumpang meh-mehan lumpat nyusul Mang Ishak. Apa nieu emaumna jeung kuring? Tembal Mang Ishak bari nunjuk ke tukang eunana. Mang Idim nyebrot keun baterai ke tukang eun Mang Ishak, tapi panonna kalah ka molotot mata si meu teun, bahamna calawak bari Arab ape Europeok. Or, teu kedal. Ari leunguna pakupis tutunjuk. Panasaran rikat Mang Ishak ngaliuk ka tukang, naa atuh ari gadleng teh bakating kurewas ngagabruk ka Mang Idim. Jurung kunung aya hulu orai sagede gulungan kasur keur manco bari sapasang huntuna ranggeteng seukeut siga arit, panonna hurung urahay biureum molototan siga nu ambek. Sumutna calawak bari ngelal-ngelal keun letahna, siga nurek neureuwi buleud-buleud dua jalma hareu peunana. Mang Ishak katut Mang Idim sebersili tangkeup bari ngeleper, huntu noroktok bakating kusiun, tur ni asal uleus leklok taya tangan pangawasa brek andeprok dihandap bari ngayek-yek bakating kusoak. Taulilah hulunan nu calawak teh tuluy mundur ngajauhan, gurimpal-gurimpal gugurin jalan malikeun awakna, tuluy ngaleor indit ka beulah peuntas. Gorobas. Gorobas sorargang jeung rungkun nu parotong kaliwatan ku eta makhluk. Taulilah ngiles diteureui ku poya pauting. Hawa ngadak-ngadak nyongkap asa panas, mega nu tadi nutupan bulan geus nyingrai Dewi, katempo bulan sapasi jeung bentang-bentang cara angting baranang narembongan, sarta kadenge soraga angreang patembalan. Sanggeus kumpul Dewi pangacianana dua nana sing korejat asa era paradah meureun pedah papuket silih tangkeup bakating ku sieun. Astagfirullah. Nu tadi kukuring di teang teh geuningan. Eta teh sigana sabangsa jin ipri? Teu kebat Mang Ishak nyaritana. Hayu ulah loba cacarita, geura balik Dewi neang rum ka imahna, Mang Idim nempas bari leumpang miheulaan, manehna geus sarua ngarasa keuung. Duanana teu lemek ngagedik muruka nu dituju. Teu, waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like, komen sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.